cek Imam Ghazali mah urang teh gelas eta gelas kumaha dieusianana gelas dieusianana atuh ieu teh racun nu dikucurkeun ada bakal racun gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi gelas dieusianana susu nu dikucurkeunana bakal susu ieu kolbu urang eusian ku ari ku ilmu sakolahan nu dikucurkeun di lembur ilmu sakola sok geura dikucurkeun ilmu sakola bae sok eusiana teh urang nu dieusikeunana teh ilmu IPA ilmu dan non teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae ku ajeun di mamana ge nyana ngobrol teknik bae ku ajeun ku kumaha ge ieu dieusianana ieu teh ku cincin sungai dare atuh ngomong dina mana ge cincin bae dare kumaha eusi. Nah ilmu thariqah ngalempaskeun eusi-eusi selain Allah. Paskan? Sese supaya Allah cicing di mana bae caritana tentang Allah, akhirat, tentang ngaji, akhirat, surga, neraka. Sebab di benak hatena eta. Nyana terus-terusan nyaritakeun sanaraka sing hade besi ka neraka, nyaritakeun surga sing hade yuk besi teu ka surga. Nyaritakeun teh lepas ti eta di jero benak hatena neraka surga Allah cicing di mana jeung saha bae ngajakanana kadinya bae keur dituruh-turuhkeun dicici-cicikeun nu aya di benak hatena karasa ka urang deg eta lah natijah cek ahli mantek mah teu jauh sebab naon ieu eusina tatadina kos kari itu dituangkeun jadi kos kitu deui. Tapi coba di pondok pesantren salaf esikeun ka dieu ku kiaina takrib riyad fatul muin alfiah johar maknun mantek diesikeun ku geus sing ikhlas nya sing ridho sia mikeunaan ilmu kabatur ulah sok henteu karena Allahnya sing hade ngahareupan anu sugih nu susah akur bae pejabat jeung rakyat akur bae nya sing hade sia nya sumuhun si sumuhun ge datang ka imana beda eta sakitu ge nang pohara sebabnya can bisa ngabersihan eta rada deureus doang datang ka imahna dicici-cicikeun ilmu menang di pondok pesantren amil jurumiyah soro patumuin rada deureus doang ngan encan dipake karindu sebab naon sebab encan aya siran ruhani can diurus ketika geus diurus bakal rindu bae dongeng sakadang pecang ge rindu bae dongeng monyet rindu bae sakadang kuya rindu bae sebab naon lain lalagaan maksudna di jero hate dibawa ieu neraka ieu surga henteu deuk dicaritakeun ieu dagang mandu bener kieu ieu berpolitik pokos kieu eta mah lain ieu mah nu deuk dituangkeunana hasil asma Allah sub diberulukeun deui brut lain deui karasana kudu rindu akhirat sedangkan kabehan jelema mah pan rindu ka akhirat dua jeung teuing anu sok main gua pleh bae ge ngadenge neraka mah ngarenyet nya ge ngarenyet sarua bae bae tapi nasehatan tah kudu Kiai Golkar bae ulah main bae sia ka neraka sia ke neraka ngalelewe teh nu main gaplek ge ngadu sia di akhirat ye aing mah sapira saperak dua perak ai sia ngabobol nagara ge disengsarikeun tak Kiai Golkar mah teu salah kuno main gaplek disengsarikeun teu salah ulah marah tak Kiai sebabnya nama neangan duitna make Quran make dalil aing mah make naon ngaranna balak saudara ngomong atuh atuh beda tipe doang maksudnya mah dunia kene mantak dilelewe tapi ku ahli ilas dulur ulah sok marahin lantaran dah main majudi engke di akhiratna urang bakal disiksa ngerenyet hati padahal ngomong sakitu doang heueuh nya sebabna timbul ti hati nu sieun ka Allah ngomongna coba nyana ngomong saudara-saudara jangan korupsi ya bukunya nu korupsi ya ya keur nyaritakeun pandek ilmu kawalian wali jadi wali mah seuri bae jangan ngomong korupsi ngomong naon moal bisa dideng
makin hancur. Sebab naon? Nyana ge ngalaksana hanya jualan dalil, babari jualan dalil. Tadi geus dibejakeun nang saya Allah giliran bae rugi. Eta pensiun nang Allah terido sia ku Allah dikitukeun merido jan datang ya wali walatul lain ya jelema supaya daek salat diajak lalagaan ku wali mah tapi ujungna daek salat diajak lalagaan ngaji tapi ujungna rindu kana ngaji kunaon di jero hatena unsur duniawi diajak sieun ka Allah kudu sieun ka Allah diajak ka sorga kudu hayang ka sorga diajak ulah ka neraka kudu sieun ka neraka atuh nyambung ibarat cai keur dicicikeun eta memang caina karasa kunyana tuh ieu mah pan ilmu ti sakolahan begitu karasa tiis betiis sakeuna teu ngabangun sakola kumaha nya urang carana kumaha carana melalui saha kadinya unsurna sebab naon cai nu dikucurkeunana ti dieu tergantung kucuranana emang bahasa-bahasa teh Quran hikmah lamun timbul tina hati nurani tapi lamun timbulna ti dieu racun bahasa teh racun ti dieu sehingga ade keluar ti dieu racun masya Allah urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus tegep urang mah anak urang yang mau ditanya pangeran siasa Allah nita nonton TV ente enggak padahal keur nonton TV nya nana ge keur kieu bae tetep enggak tepat jawaban mah sifat dan kumaha Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ard Gusti Allah teh anu ngadamal 7 lapis langit nu ngadamal 7 lapis bumi masya Allah kan langit 7 lapis nang Allah nyieun bumi 7 lapis kanap nang Allah nyieun make jangka waktu Allah Gusti Allah nyieun fi sittati ayyam dalam jangka 6 hari Allah nyieun min ayyamid dunya ai fi qadriya ukuran genep poe Allah mimiti nyieun naon langit aju nyieun naon deui bumi geus aya panon pejat encan kanyahoan genep poe urang mun ditanya kos kitu ngagibeg bujian ieu nya atuh pan ieu Allah pemiti ngadamel langit ya jeung ngadamel bumi beres kan genep poe aju eta panon poe geus dijieun encan pan kanyahoan genep poe teh sia di mana sih ha nah ulah sok loba omong geus kitu lah geus pokona genep poe bae pokona aya teh kanyahoan genep poe di mana lah geus ulah loba omong geus pokona genep poe bae geus lah aing mah ngangan datang ka dinya bae pokona dumantak di dia dijelaskan fi qadriha ukuran genep poeun andai kata mun geus aya panon poe encan aya harita mah panon poe mun dikira-kirakeun geus aya ukuranna genep poeun masya Allah babari bae teh Imam Jalal mah Jalaluddin mah babari oh kaharti jadi kurang ukuran genep poeun mun dikira-kira aya panon poe kitu baeta tapi pan Kangjeng Nabi ngajelaskeun dina hadis cek Kangjeng Nabi annahu ibtadal khalqa fi yaumil ahad wa annahu khalaqal arda fi yaumain sanyanya Gusti Allah ngadamel makhluk teh fi yaumil ahad dina poe Minggu wa annahu jeung sanyana Gusti Allah khalaqal arda fi yaumaini ngadamel bumi 2 poe al ahad wal isnin poe Minggu jeung poe Senin was samawati fi yaumin ngadamel langit 2 poe al khamis wal jumaah poe Kemis jeung poe Jumaah wa annahu khalaqal jibala wal wuhusha wal asjar waz zuru'a wal hayawan fi salasa wal arbi'a
Allah ngadamel gunung-gunung jeung sasatoan jeung berbagai tatangkalan tatanduran berbagai hewan-hewan poe Salasa jeung poe Rebo aya kabeh nu mantek lamun aya jelema lahirna poe Jumat geus kanyahoan ku ahli palak mah kanu jam sabaraha sia lahirna anak siapa Jumat jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layong ieu lahir anak teh poe Sabtu jam sabaraha poe Sabtuna jam sakieu bakalna layongna kadinya ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam sakieu beurang ada penting kanyawan oh kebal-kebal jadi dukun sebenarnya lah tuh ayat carana ya Allah ngadamelna ieu ieu berarti atuh makhluk teh didamel pae geus kajahoan jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta poe Minggu ke subuh naik nya Senin ke malaikat jang poe Senin naik poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta panoya poe Salasa oh malaikat anu urang atuh ditambahi ku urang ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa moal dibere nyaho poe siang ngaranna atuh siang kana aduh nyebutan malaikat bae ka deui hayang anu bo tolong batu cincin yang di sana atuh tungtuna sia jualan cincin bae cek malaikat bu budak jualan cincin baik gue ngegerokeun aing sama budak pan teh etis eta kos gitu tuh memantak para aulia Allah bisa ngalengkah ke Mekah nyana wau jeung malaikat eta atawa memang bumina dideketkeun ditoy Allah Maha Kawasa dideketkeun Baitullah ku Gusti Allah ieu wali hayang ka Baitullah trek ngalengkah plek Maha Kawasa Allah jang nyana bisa kos gitu atawa malaikat ku Gusti Allah geus teu kudu dideketkeun malaikat na bae tambahin nu poe eta malaikat anu dibere nyaho malaikat sini ada apa tuan wali cek malaikat teh kaulah yang ka ditu hayang ka Baitullah cepet nah numpak atuh di dieu teh di jangjang numpak dikitukeun dok cep datang gejeng ulah kenceng teuing beunana kitu bacak di luar naon tah tumpungan sia di luar ngajina tuh kan urang mah di jero nya dia jangjang dat plek tuh kan Maha Kawasa Allah ya Allah ya Rabbi nu mantak babarieun wali mah hayang ka hiji awewe bintang film oh malaikat ka dieu coba tuh awewe bintang film tuh bawa ka dieu bawa punya naga dia sak malaikat lah awewe bae kudu ditaing jin bae atuh jin ku situ mah ulah ditaing pan aing mah atuh lain deui alamna nitah jin jin miing ya kari teh kade sainjanya pangeran aranjeun kabeh ulah salah lain berbagai dewa, lain Tritunggal, lain Uzair, lain patung-patung, lain arca-arca, lain tangkal kayu, lain panon poe, lain bulan, lain bintang, lain batu, jeung lain berbagai-bagai materi dewa. Pangeran anjeun mah Allah. Sifatna allazi khalaqas samawati wal ard. Selama fi sittati ayyam andai kata geus aya panon poe dalam jangka genep poe Masya Allah kitu bae heula montok ulama ngabahas ieu mah panjang pisan supaya kaharti urang mun nyaritakeun tafsiran anak urang mah teu kudu panjang-panjang atuh sapira ngaji henteu naon henteu mondok henteu naon henteu atuh geus sakitu cukup jatuh ulah sok loba teuing cukup geus sakieu ge lantaran atuh sapira urang ketos ngajina ge urang putat urusan teu nyaho ka hitut bau atuh nya hitut teh seungit lain kitu geus cukup bae ulah jero teuing sakitu bae
eta nu mantak Allah teh sakaligus emang kumaha li'annahu lam yakun sama syamsun memang nu mantak ku ukuran sebab harita macan aya panon poe walau syaa khalaqahunna filamha andai kata Allah kersa hayang karep atau Allah ngadamel langit jeung bumi sakice atuh mun endeup tapi Allah teh kitu kurang emang walau dulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbut ngalihna tina sakice kana genep poe ukuranana nu sakitu poharana ge ieu teh mendidik makhlukna untuk tasabbut ngadidik tamahul fil umur tenang-tenang Allah ngajarkeun makhlukna supaya ulah gurung gusuh supaya aya dina kasobaran dalam rangka ngajadikeun naon ieu naon segala sesuatuna ulah gurung gusuh kudu make antare tenang kalem lambat pasti teu kudu buru-buru nu mantak asura minasyaitan guru-guru mah buru-buru eta termasuk tina setan ulah buru-buru lamun buru-buru setan hendak jelema anu salatna buru-buru mun hayang nyaho aya setanannya na iya teh salatna jelema anu deukeut ka Allah mah angel Allah karasan nyeunana jeung asa bareng jeung Allah sami Allahu liman nikmat ngeunah aya nu buru-buru eta mah ku Allah digerakkeun teu karasaeun nyanana salatna ahli Allah mah teu karasa ieu teu karasa sorangan aya nu ngagerakeun oh paingan cenah tatangga kula ge tos salat anu ngagerakeun kasurupan teh mah lain deui teh mah pentingna mentes tapak dihandapeun tangkal beringin jadi nyana teh eta teh kajepit ku kitu akar beringin akhirna kos kitu ngaco mendak ulah sok tapak dihandapeun tangkal ceringin ngaco sia kajian ku ulah-ulah nu lain kiai du kiai ge ngaco eta beringin teh galak jadi Allah ngadidik supaya urang ulah buru-buru tenang tentrem jamampuheun Allah lamun ngadamal sakicep langit jeung bumi tapi ku Gusti Allah diantarekeun beres Gusti Allah ngadamal langit jeung bumi summastawa 'alal 'arsy kemudian Gusti Allah teh istiwa lamun urang tafid maknana istiwa teh anjengleng iya ne ngungsi istiwa Gusti Allah pek bae ngan tafid tapi teh pasa sumeraka Gusti Allah istiwana Gusti Allah mah istiwa anu yaliku bihi anu pantes ka Gusti Allah urang mah teu nyaho kumaha istiwana Gusti Allah di luhur aras istiwa teh ngungsi cicing ibarat ieu kursi cicing di luhur kursi setelah dijieun aras Allah cicing di luhur aras berarti Allah cicing ngan kos kitu teh tafid nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah istiwa Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah bae jeung kaagungan kasampurnaankeun kasucian Gusti Allah abdi mah teu uning jeung teu terang-terang nyanggakeun sadaya-daya aras didamel ku Gusti gedena luasna luhurna eta mah Gusti nu uninga kami sebagai makhluk teu terang hanya Gusti nyaritakeun Gusti teh ngadamel aras we hungkul kemudian Gusti istiwa di aras istiwana Gusti anu maha sagala-galana atuh nyanggakeun ka Gusti abdi mah teu terang nanaon mangga tetapi lamun ditakwil ieu bisa istiwa di mana istilah maka perjalanan ilmu bayan tuh wa kullu lafzin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha
setiap bahasa anu mere harti kana saliru dua jalan ente nek nakwil silahkan asal sing hade cara nakwilna sesuaikeun jeung aturan takwilanana cokot ilmu bayan. Lamun ente ndek tafwid mangga warung tanziyah tapi ente kudu maksud tanzih ngabersihkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Abdi ka Gusti Allah teh terang-terang teh Gusti teh khalaqas samawati wal ard. Kemudian Gusti ngadamel aras-aras teh terang. Kemudian istiwa Gusti di luhur aras atuh Gusti teh manyanggakeun sadaya-daya. Abdi mah iman bae kelayakan istiwana Gusti di aras Gusti. Abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Abdi mah percaya. Titik. Atawa ditawil lantaran maknya Gusti Allah istiwa teka harti sabada Gusti Allah ngadamel aras kemudian Gusti Allah cicing di aras. Ai bahasa cicing mah berarti kapan aya tempat di dinya teh. Sedangkan ai aya tempat mah kapan eta manukos kitu mah jelema atawa makhluk anu muhdas. Gusti Allah mapan qadim. Gusti Allah mah kapan khaliq. Teka harti ku abdi lamun Gusti kudu cicing di luhureun aras. Sebab lamun cicing di luhur aras berarti anjing leng diuk atawa nangtung Gusti Allah teh aya tempat. Di mana aya tempat atuh ka kaler atuh teteh berarti aya jarak ka kidul aya jarak ka kulon ka wetan. Sedangkan kapan Gusti Allah mah teu di luhur teu di handap. Gusti Allah mah teu di kaler teu di wetan teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu di tengah. Aya bae Gusti Allah mah teu akur lamun ka Gusti Allah ngabahasakeun istiwa anjeun lain cicik di luhur aras bahasa sumastawa alal aras supaya kaharti ku urang ulah di manaan hakiki atuh takwil ngaranna tuh ieu teh ngaji kos kieu nu hese tah. Ngaji proposal mah gampang. Ngaji proposal mah gampang tah mah lurah ge nyadiakeun cabat nyadiakeun udah nanti yang penting ya nanti ada aja lah. Gampang tah mah hitung-hitunganana. Oh seselaman oh geus beres. 100 juta coplok 30 juta no problem. Oh. Masya Allah karim. Dana geus saya eueuh di Indonesia lompat ke Australia untuk sosial syiar agama. Ieu bakal aya doktrin-doktrin di Australia mun cacak-cacak teh dibendung ku pemerintah Indonesia waktu lu menang dana di Australia bakal aya penelitian kulantaran pemerintah na bae rada regep di urang matahan enggak jadi dana tetap turun cuman diteliti tidak boleh tapi kan geus tercoreng di negara aya tanda coreng berarti hanya sekiannya na maksud di dunia na geus kanyaon nah gabari teman ukur sekarang itu mah babari tapi ieu ngaluruskeun keyakinan urang ka Gusti Allah iyalah kudu make modal naon urang kudu ngaji makulat innal makulatil ladaihim tuhsaru yasin wa hiya aradun wa jauharu sanyana makulat yakni maujudat mungkinat ieu teh aya 10 nganu 10 ieu ngan sakadar dibagi 2 hiji johar ka 2 arad ieu ngaranna maujudat mungkinat nu ieu mah kabeh ge lain pangeran sebab maujud mungkin salian ieu maujud wajib Allah ajilah naon johar naon arad terus kabelah dituna nah lamun ajeng leng ieu arad johar cicing di arad mal beres kajian kumaha ge geus asupna ka mana ieu kos kitulah mun urang papanjangan carita ieu bahasa istawa alal arsy takwil mangga tafwid egae tergantung kekuatan urang bae cara nakwilna ulama pohara jasa urang lamun ninggalian urayan-urayanana tina tatadina teu pati kaharti datang ka teu kaharti jasa atuh oh kahartian burung esek we esek sieun rempak
ngan ulama guru-guru urang geus mere istawa na modif takwil bimana istaula geus istiwa bimana istilah mah artinya menguasai. Setelah Allah ngadamel aras, Allah menguasai ke aras, memerintahlah Allah. Aya urusan kos kitu mah tukan ka hati, tinggal dilempengkeun make ilmu bayan. Mun istiwa bimana istilah berarti majaz. Baik jalankeun. Waduh mantap. Tuh budak santri angel amat sih mondok aya 10 tahunna. Emang ngaji amil doang. Emang ngaji jurumiyah doang. Pan ngaji teh aya segala ngaji mantek mau martil segala. Siapa teh nyaho meureun. Tuh mantap santri lamun geus ngaji mantek balik ka imah jadi tukang bas. Jadi hese urang buat tinggal naon hasilna bae geus alhamdulillahirabbil. Pangeran teh Gusti Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Setelah Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi, kemudian Allah ngadamel aras. Setelah aras didamel ku Gusti Allah, oh nu nyaho lebar, panjang, luhur, gede dah. Hanya Gusti Allah menguasai karena keseluruhan anak. Maka Allah mulai ngadamel matahari, ngadamel bulan, ngadamel bintang. Mulai cakrawala ku Gusti Allah didamel. Perpalakan teh kanyahoan ti mana ti ayat ieu. Ku Gusti Allah dijelaskeun yughsil lailan nahar. Nutupkeun Gusti Allah kana peuting, ditutupkeun peuting kana beurang ku ari caang. Datang ka magrib caang, tutupan ku peuting poek. Sanggeus poek ku ari mah dibuka deui, tutupan deui ku ari poek, tutupan deui. Kunaon? Ku caang. Blak jadi caang. Caang tutupan ku poek, poek peuting, poek tutupan ku caang. Blak jadi beurang. Terus bae nu mantak ya qulubuhu hasisa. Eta peuting nutupan berang-berang, nutupan peting yakni nyupri kulun minhum asaban saiji berang jeung peting al-akhal talaban hasisan dengan cepat. Kecepatan anak 12 jam, saayana berang 12 jam, sanggeus 12 jam ditutupan ku peting, plak berang ka mana? Sanggeus tadi dia peting aya poek 12 jam dibuka ditutupan ku berang, plak poek ka mana? Kangge sakitu berang deui ditutupan deui ku peuting plek poek berang eueuh ditutupan deui ke geus 12 jam ku berang plek eta peuting eueuh. Terus bae datang ka kiamat ya qulubu hafisa. Gitulah dengan cepat Gusti Allah ngabulak-balik berang jeung peuting. Berarti kan tinaon ieu aya berang, tinaon ieu aya peuting. Ternyata Allah ngadamel panon poe jeung bulan mandak. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ternyata horeng Allah ngadamel panon poe, Allah ngadamel bulan, di samping eta Allah ngadamel berbagai bintang-bintang. Syamsun sarok milihuhu atau zahali, aya Syams, aya Saro, aya Qamar, aya Zuhal dan lain sebagainya. Etalah ngaranna perbintangan. Dibacana nasab diatapkeun kana samat khalaqas samawat khalaqas syamsa wal qamar, atawa dijieunkeun eta mah urusan maca. Nu jelas panon poe bulan jeung berbagai bintang musakhkharatin bi amri, nurut karena perintah Allah. Deuk teu nurut ku baha atuh jaga damelan Allah. Nurut sia langit cicing, nurut sia bumi cicing, nurut sia aras cicing, nurut sia panon poe aing ngawakilkeun ye tah malaikat
ya tarik panon poe sesuai jeung aturanana ya tarik ku malaikat di jam genep datang ke jam genep maghrib berang ngaranna tarik di handap datang ke jam genep esuk-esuk bulan bocor aya malaikat tu diwakilan pikeun ngalempakeun bulan kulantaran ditarik tetepanon poe bulan bintang aya jalana atuh nu kos kitu ngaranna falak kullu yajri fi falaki yasbahun kullun fi falaki yasbahun aya palak-palakna aya jalan-jalanna kapal nu kamari kaluar ti jalana ajur kapal naon karena tuh sia menyahoan bae nu kos kari itu mah diapalkeun bae. Nah kuari dek nanya ai ieu panon poe malaikat anu nyekel panon poe malaikat naon ngaranna tuh kan emang siapa pinarakaeun bae kullun fi falaki yasbahun panon poe aya palakna nu mantak ku ahli palak diuji ke di mana palakna moal mislek ja aya teh bulan di mana palakna cakrawalana kullun fi falaki yasbahun jakabeh ge ieu teh musakhkharatin bi amrih nurut ka parantah Allah disesuaikeun jeung aturanana nu mantak aya poe lantaran ieu panon poe 12 jam berang 12 jam peuting kemudian lempangna panon poe aya aturan-aturanana berang peuting kemudian bulan sabulan sakali munculna kapanggi jeung porosna adalah sebulan sekali nu mantak disebutlah bulan. Nah engke aya janubi bagianna shimali bulan teh aya lempang kaler shimali aya kidul janubi ngaranna mulai ti mana ngitungna ti Maret April Mei Juni Juli Agustus ieu adalah shimali kaler September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari ieu adalah janubi abhamtun maisarhun yunjanhun agasun sepsunjun burujun shimaliyun okmizun nok'atu deskozun janjantun pebdaltun burujun janubiyun atuh nu mantak angel ge ngaji kos kitu angel mantak itu budak angel amat ngaji tah nyahokeun tuntun marhutun artina maret artina hud bintang hud artina tuusna 9 to iyalah bagian shimali ente lahir di bulan Maret berarti bintang ente bintang hud diakurkeun jeung hitungan Buddha aya Libra aya Scorpion aya naon deui terus naon deui tuh sia makaru kitu nyaho anu bener teh nyaho emang dasar pidukuneun kabeh meureun ieu mah diakur-akurkeun ku urang mun hut naon mal bejaan ku aing sia mah pidukuneun bae pun Maret April abhamtun hamel bintang naon tuh Mai sarhun se teh bintang naon itu naon tuh Mai itu Juni yunjalhun terus dan lain-lain sebagainya eta aya us-usna jadi perjalanan bulan terketahui mantap lamun urang geus ngaji eta bah bari ngajilah sulam munair hitung urang yakin moal mislek saeutik-eutik aja geus boga keyakinan wae anu hilang moal datang ka mislek kajen kukumaha ge tok geura kajen tinggi henteu diulah-ulah moal bisa jangan anu salah kajen hukum kira teruyat adu bener dia ruyat dia menang hitung heula lamun teu dihitung da kumaha posisi ruyat emang kumaha datang deuleu bae kieu deuleu naon sia deuleu bulan anu kadeuleu henteu nu kadeuleu susu parawan atuh sia teh ngaji atuh teh ngaji teh kumaha aya nu neuleuh ka kidul bae, paneuleuk naon sia? Bulat. Moal kadeuleuh di kidul mah Gunung Karang bego. Nu ka ditu bae tuh. Atuh posisina heula. Ieu rubuh.
urang geus ngitung aya naon karangarana tihangan rubuh pasangkeun ieu bulan naon ku ari ieu jatuhna Ramadan Shimali apakah Janubi lempengkeun sabaraha darjah ti ufuk ka luhur lempengkeun tek dihitung kurang darjah dan lain sebagainya kelilaan di luhurna pak set belajar ruyat teh kos kitu lain haju ruyat kitu bae emang kumaha make teropong bintang ruyat teu sah emang sah kitu make teropong bintang teu sah henteu sah sebab kudu make mata nu normal keayaan upukna normal jehey marukan kumaha kudu ngaji nu mantap ge ulah sok nyalah-nyalahkeun bae lempengkeun sok ruyat sok tiluan nu ruyat supaya jelas ruyat wih geus aya bener sok arah bulan ngidul luhur apa ngaler sok geus kadeula geus saurang deui tiluan geus cukup komo datang kalobaan untuk saksi itu atuh ruyat teh emang di deuleu kieu bae kumaha emang tanggal 3 itu tanggal 3 maka deuleu ku kabeh bulan mulai siap puasa di dinya tinggalin 3 poe bisa sia emang kumaha deh ieu mah keur carita kuari geus eueuh nu jujur geus eueuh nu adil baheula nu ruyat eta guru kula di Cipanas Kiai Izudin dibawakan mobil ke pemerintah lantaran geus pakai kursi roda nyana hirup di zaman Belanda zaman Jepang sampai zaman Bung Karno bahasa Belandana bahasa Jepangna jago jasa nyaritakeun palak tek teu pernah misleut nomor kedua Kiai Izudin mah di Kubang ieu mah kiai gitu di Cipanas nah kemudian nu di Kubang dibawakan mobil terus ke Pelabuhan Ratu bareng kiai jeung kiai mantap jasa ke nana darariuk baru ya teh geus beres dimasang-masangkeunana geus jam sekian bakal ruyat darat tek aya terus kiai nu saurang aya beres terus tinggal nu sajen-sajen ti ITB terus tina bener aya unggal tahun teu pernah misleut kuari nu ruyatna wallahu a'lam ieu keur carita wallahu a'lam berarti teu nya ya geninganan teu pernah mislet jeung Sulamunairan tanggung jawab Sulamunairan mah kumaha kuari cenah deuk dileungitkeun Sulamunairan awas paham Yahudi dengan kecanggihan teknologi nyana kudu make pemiris bae nyana kudu make dan lain sebagainya bae percayaan ka ulama deuk teu dituturkeun cenah Ki Uci mah bari atuh sanu nita jeung ngomong aing mah deuk aing doang ngan geus ngabejaan mah abe di akhirat ge kok teu ngabejaan-bejaan lan geus sakadar ngabejaan nurut sabadonya ye itu mah ibadah ka Allah hese amat ya aing mah urusan politik mah urusan ekonomi urusan budaya tilok melu elos tah urusan sia tapi urusan ibadah pada aing mah ka Allah teu meunang dilarang-larang ku sia aing nu deuk ibadah aing nu boga keyakinan aing nu ngitung aing nu belajar sia ngaji henteu naon henteu nyaho sia cenah perbedaan jeung batur atuh sabodo aing boga keyakinan ya aing mah dididik ti baheula pertama ngaji beres ngaji dicoba ku almarhum ngaji deui sia bau kadedengekeun bae ka ceuli jeger bae bodoh keneh sia ngaji deui sia jang sia kula 2 kali ngaji 3 jadi pertama di Keresek di guru kula jangan oha kedua di Cipanas geus bisa ngitung dicek ku guru ku abah bodoh keneh sia kos kitu mah ngaji deui waktu ngaji deui gula hadena dibere ongkos ngaji deui balik ti ditu kakak coba hitung itu benar hitung deui itu benar coba ngitung 100 tahun wow hitung nyieun gula mah 100 tahun nyieun cek aing bila perlu tantangan gua ngabaing itu kuduna tuh geus beres abah bisa henteu abah mah tuh kan kakara geus jang sia bae nya teu mah anu nuturkeun eueuh nu sia bae geus abah yakin geus gula mah ku guru di ditu geus dimheuhan ku almarhum geus teu mah ngabejakeun doang melalui palak Sulamunairan dibejakeun kitab nage
kula lain hiji ngaji durusul palakiyah ngaji ngancek guru durusul palakiyah bisa untuk mendukung doang tetap nu jadi patokan sulam patul wadud diaji tetap nu jadi patokan sulam kurang kumaha deui ya tuh tuh datang kata tadi nanti bisa ge kula make eta teh naon karang-karana ngitung-ngitung durusul papariah nu leutik di SMP teh nu leutik logaritma sia mah aing datang ke belajar logaritma sekian eta teh jang ngaji durusul palakiyah belajar heula logaritma di guru teh ye log beres geus tapi geus beres tetep nu jadi patokan ieu mah jang ngadukung doang lain hiji ngaji palak andai kata engke aya palak-palak nu lain tetap tolak ukurna eta guru kurang kumaha geus bae eta tangga kuat acan-acan ki uci masalah tuh kajian salah-salahin benerkeun ku sia ngadu heula jeung aing sia je aing mah suka kitu pagu itu mah sombong amat atuh sombong sombongan deui jai nu tawadu mah engge tilok sombong malah minta duit nu tawadu mah engge oh beres dah cenah ki uci mah aing emang teu beres bu sia bae deuk ngaraon ngaraji ka aing atuh aing ge teu naon teu oh ieu cenah kiai hayang bener atuh hayu hayang bener mah sekali-kali kula salah atuh masalah tinggal silih hampurakeun bae tah gitu teh sakitu doang jas salah na kiai mah bener waduh aduh kira-kira kiai nu mana heula atuh sia make kiai Golkar ge diakurkeun wae henteu nya bener ge buku salah ibarat kiai sombong nah di dieu kakara kaya rahasia naon sebabna kiai bener tapi salah kiai salah tapi bener tanyakeun ka Imam Ghazali ge tuh kiai cari Imam Ghazali mah ditu tuh aing ge nang nanyakeun dinyana kiai eta bener salah nu sebenarna mah sebab ngomongna ngan di dieu ka dieu kiai itu bah salah ge bener kunaon mah ngomongna di dieu nya yehehe beda omongan nu di dieu jeung omongan di dieu bedana kumaha kieu kieu omongan di dieu mah mun balik culak cileuk hayang disasalamanan amplop tuh kan cak haji podo sia kaing deui ari nu ngomongna di dieu cuek geus henteu beda aing menyampaikan lillahi ta'ala salah nage jadi bener sebab teu neuleuh dunia kiai eta mah Golkar bener nage salah sebab bener nage neuleuh dunia nu mantak can aya nu sasalamanan ngana dieu geula panitia ka mana segala nanyakeun panitia lain guna naon cenah bisi poho doang hareudang aing mah ngomong gitu keur bener nage salah sebab dalil jang eta ari si itu masalah nage bener sebab ti dieu ayana teu pernah neuleuh kitu eta masih panjang urayanana malah geus mari datang ka mana karang haji wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri panon poe lempang nurut ka Gusti Allah bulan lempang nurut ka Gusti Allah bintang lempang nurut ka Gusti Allah nu mantak bisa dihitung perjalanan matahari perjalanan bulan perjalanan bintang bisa diteropong melalui ilmu peneroponganana di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat terus di kadieu bae tabiin terus atba tabiin dan selanjutnya weh lain lalagaan pokoknya kabeh ciptaan Allah kabeh aya di bawah perintah Allah subhanahu ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ala eling lahu tetep ka Allah al khalqu ari ngadamel wal amru jeung parentah kullu sakabeh secara mutlak ngadamel teh nang Allah secara mutlak marentah teh nang Allah mutlak imah sing hade
secara mutlak ngadamel nah Allah, secara mutlak merentah nah Allah. Lu bisa ngadamel salian Allah, lu bisa merentah salian Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Nu mentak dina ilmu thariqah mah dijadikeun dua alam teh hiji alam khalqu kadua alam amru. Dalilna ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Lamun ngadamel nang Allah marentah nang Allah secara mutlak atuh Allah teh maha berkah maha agung Gusti Allah nu mangeranan seluruh alam. Jadi alam teh aya dua, aya alam khalqu teh alam jasad alam damel, aya alam amru alam batin. Geus lamun alam amru teh aya 7, aya genep latifatul qalbi alam amri latifatul ruh alam amri latifatul sir alam amri latifatul qalbi alam amri latifatul akhba alam amri latifatul nafas alam amri latifatul qalb alam khalqu latifatul qalb eusina aya 4 unsur anasir disebutna unsurul ardi unsurul ma'i unsurul syamsi unsurul hawa alam qalb ieu adalah alam khalqi 4. Lamun nu tadi genep 4 jeung genep jumlahna aya 10. Urang silulup ilmu thariqah mah kanu 10 eta. Mulai kuari lamun urang di alam khalqi bae mah teh jauh ti dedeleuan dedengean aambean jeung rasa. Datang kapai urang aya di alam khalqi bae mah atuh moal nyaho ka alam nu itu. Urang hayang nyaho ka alam nu itu teh melalui ruh. Kulantaran ruh kapisah ku nafsu maka dibagi pembagianana jangan bersihkan ku ahli thariqah dibagi aya latifatul qalbi ditero latifatul qalbi teh eusina aya 9 di nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah latifatul qalbi. Ulah wakana ka latifatul ruh lamun latifatul qalbi can bisa bersih melalui zikir jeung beati guru sok bersihan heula bisa-bisa 50% bersihan mata kudang ti peutingna jelema nu narekat mah seakan-akan wajib lantaran deuk ngabersihan batin. Geus lamun bisa ulah nonton TV, mun bisa ulah ngadengekeun HP. Naon sebabna? Besi kaganggu, mantap jelema masih kene norekat masih kene boga TV. Norekat masih kene boga HP. Norekat masih kene aya di Partai Golkar. Deuk kumaha bersihna. Besi bae jelema pan kieu cenah soa mah lain so dengikeun ilmuna. Ye. Deuk naon ieu? Deuk ngalayangkeun ruh supaya kapanggih jeung Nu Maha Khaliq. Ban tadi ge lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Urang diparentah salat ku Gusti Allah kunaon nu marentahna teu kadeuleu ku mata hate supaya kadeuleu ku mata hate. Jagusi Kangjeng Nabi teh nyaritakeun mane ibadah anta budallah kana katarahu wa illam takun tarahu kana hu yaraka. Mane ibadah ka Allah sok jan nu nitah salat teh Allah seakan mane deuleu ka Allah nu nitahna. Mun teu bisa asa dideuleukeun. Geus nyaho kabeh dipidatokeun kok teu karasa-karasa moal bisa lantaran ruhanina can dibersihan. Geus bersih naik kuali ka latifatur ruh. Latifatur ruh teh aya belah dieu. Ieu teh nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah aya di dieu. Urang ngabagusan anu belah dieu sanggeusna kokotor-kokotor eueuh. Di dieu ayana. Dibagusan ku urang melalui latifatur ruh, nafsulna nafsul mulhamah. Bersihan. Naik urang ka nafsul mutmainnah ayana di dieu. Nafsul mulhamah mah jumlahna 7, nafsul mutmainnah di jumlah kabeh nu mentak urang belajar kos kituna heula
jang urang dek ngebersihan naon moal cangcaya engken moal ayam mang engken tuh beres urang keur carita gancang caritana bae beres latifatul sir latifatul kopi latifatul akbar latifatul napas latifatul napas geus bahaya jasa sebab dia teh nafsul amaratu bisu al bukhlu al hirsu al hasad al jalu al kidbu al ghadab aya kabeh di piceuna kuari geus beres micenan penyakit minimal 50% ngasup-ngasupkeun kuari kana nafsul mutmainnah nafsul mulhamah nafsul mardiyah supaya rapi husnul khuluq tarku maswa aluf dan lain sebagainya. Terus beres rapi engke nangeunaheun mun silaturahmina nu dideuleu Allah ngaji nu dideuleuna Allah bisa kos kitu karasa ku hatena sebab geus dibersihan moal cangcaya nyana mangariung teu dibere berkat moal ngomongkeun paling ge pohoan teh naonnya can jadi karena norekatna can jadi hampak bakalna berangjeng peting teh akur sebab nu dideleuna Allah nu neuleu nu ngadamel pencek tadi ge dunia nangadieun Allah nu kadeleuna Allah jaayana berang teh panon poe pedah keur aya di berang kerayaan peting panon poe kerayana dihandap jadi berarti tama gulak-gilak berangjeng peting teh tamaku sebab panon poe sedangkan urang geus teu mikiran urusan eta mirikiranna Allah teu karasa berangjeng peting hiji Allah mulai geus ruhani urang teh kapan diarahkeun ka Allah diurus urang dek di ka Allah keun nu kamari urang teh mun salat hayang ka alam geus diurusan jadi teh hayang ka alam Allah nu ngalem urang ngaji kamari mah raya sayang ka alam bae ku makhluk-makhluk kuari ka geus diurusan teu hiji bae khaliq mantak berbicarana ti dieu lain ti dieu dalil sakitu lobana mun kaluar ti dieu moal didengekeun pakai hiburan tapi mun kaluar ti dieu bakal hayang ngadengekeun rindu jeung hayang make beda cek Imam Ghazali mah urang teh neuleuh gelas eta gelas kumaha dieusianana gelas dieusianana atuh ieu teh racun nu dikucurkeunana bakal racun gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi gelas dieusianana susu nu dikucurkeunana bakal susu ieu kolbu urang eusian ku ari ku ilmu sakolahan nu dikucurkeun anu lembur ilmu sakola sok geura dikucurkeun ilmu sakola bae sok eusian teh urang nu dieusikeunana teh ilmu IPA ilmu dan non teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae ku ajeun di mamana ge nyana ngobrol teknik bae wajan ku kumaha ge ieu dieusianana ieu teh ku cincin sungai dare atuh ngomong dina mana ge cincin bae dare kuwaeusi nah ilmu thariqah ngalempaskeun eusi-eusi selain Allah paskan sese supaya Allah cicing di mana bae caritana tentang Allah akhirat tentang ngaji akhirat surga neraka sebab di benak hatena eta nyana terus-terusan nyaritakeun sanaraka sing hade besi ka neraka nyaritakeun surga sing hade yuk besi teu ka surga nyaritakeunna teu lepas ti eta di jero benak hatena neraka surga Allah cicing di mana jeung saha bae ngajakanana kadinya bae keur dituruh-turuhkeun dicici-cicikeun nu aya di benak hatena karasa ka urang deg nu ngridit deg waduh motor aing kreditan balik ka imah nyokot dia hiji deui gagedean tuh tapi lamun urang di dieu doang sok kuari jelema sakola lain keur ieu cek Imam Ghazali sakola sok sanawiyah aliyah kok kuliah UIN sakola ka Misra ka ditu sok geura balik ka imah dalil merebet bae kajen ku kumaha ge tapi ti dieu
ngadalilna ti dieu kok kanyahoanana bentuk nangke hasil ngadalil jadilah sekolahan bangunan imah mobil eta natijah cek ahli mantek mah teu jauh sebab naon ieu eusina tadina kos kari itu dituangkeun jadi kos gitu deui tapi coba di pondok pesantren salaf esikeun ka dieu ku kiaina takrib riyad fatul muin alfiah johar maknun mantek diasikeun ku sing ikhlasnya sing ridho sia mikeunaan ilmu kabatur ulah sok henteu karena Allahnya sing hade ngahareupan anu sugih nu susah akur bae pejabat jeung rakyat akur bae nya sing hade sia nya sumuhun si sumuhun ge datang ka imana beda eta sakitu ge nang popohara sebabna encan noriko sebabnya encan bisa ngabersihan eta rada deres doang rada deres datang ka imahna dicici-cicikeun ilmu menang di pondok pesantren amil jurumiyah soro patumuin rada deres doang rada deres ngan encan dipake karindu sebab naon sebab encan aya siran ruhani can diurus ketika geus diurus bakal rindu bae dongeng sakadang pecang ge rindu bae dongeng monyet rindu bae sakadang kuya rindu bae sebab naon lain lalagaan maksudna di jero hate deuk dibawa ieu neraka ieu surga henteu deuk dicaritakeun ieu dagang mandu bener kieu ieu berpolitik pokos kieu eta mah lain ieu manu deuk dituangkeun anak hasil asma Allah sub diberulukeun deui perut lain deui karasana kudu rindu akhirat sedangkan kabehan jelema mah pan rindu ka akhirat dua jenting anu sok main gua pleh we ge ngadenge neraka mah ngarenyet jana ge ngarenyet sarua we boy tapi nasehatan tah kuno Kiai Golkar baik ulah main bae sia ka neraka sia ka neraka ngalelewe teh nu main gaplek ge ngadu sia di akhirat ye aing mah sapira saperak dua perak ai sia ngabobol negara ge disengsarikeun tak Kiai Golkar mah teu salah kuno main gaplek disengsarikeun teu salah ulah marah tak Kiai sebabnya nama neangan duitna make Quran make dalil aing nama make naon garang-garangna balak saudara mah ngomong atuh atuh beda tipe doang maksudnya mah dunia kene mantak dilelewe tapi ku ahli ilas dulur ulah sok marahin lantaran lah main majudi engke di akhiratna urang bakal disiksa ngerenyet hati padahal ngomong sakitu doang heueuh nya sebabna timbul di hati nusieun ka Allah ngomongna coba nyana ngomong saudara-saudara jangan korupsi ya bukunya nu korupsi ya ya keur nyaritakeun pandek ilmu kawalian wali jadi wali beseuri bae jangan ngomong korupsi ngomong naon moal bisa didenge makin hancur sebab naon nyanana ge ngalaksana hanya jualan dalil babari jualan dalil tadi geus dibejakeun nang saya Allah giliran bae rugi eta pensiun nang Allah teu ridho sia ku Allah dikitukeun merido jan datang ya wali teu lain ya jelema supaya darek salat diajak lalagaan ku wali mah tapi ujungna daek salat diajak lalagaan ngaji tapi ujungna rindu kana ngaji kunaon di jero hatena unsur duniawi diajak sieun ka Allah kudu sieun ka Allah diajak ka sorga kudu hayang ka sorga diajak ulah ka neraka kudu sieun ka neraka atuh nyambung ibarat cai keur dicicikeun eta memang caina karasa kunyana tuh ayeuna mah pan ilmu ti sakolahan begitu karasa tiis sakeuna ieu teu ngabangun sakola kumaha nya urang carana kumaha carana melalui saha kadinya unsurna sebab naon cai nu dikucurkeunana ti dieu tergantung kucuranana emang bahasa-bahasa teh Quran hikmah lamun timbul tina hati nurani tapi lamun timbul nanti dia racun bahasa teh racun ti dia sehingga ada keluar ti dia racun urang ngadeukeutan beta
ahli-ahli politik, ketua Golkar misalnya, sekali dua kali huhahe cenah eta sia keur diracun tah. Awas tak kiai keur diracun tah. Kiai ieu teh bere bisa naon ngan bisa mere jeruk dan oh masalah alhamdulillah rabbil alamin. Sekali dua kali tilu kali kiai ngadoa bae di ditu di mah kulahiran kula kampanye isukan. Oh atuh masalah ngadoa. Oh geus karacunan da kiai. Geus karacunan ka kiai dibere amplop nu rada gede. Iraha deuk ngariung deui nya. Kula undang bae lah pokona mah ulah beurang peuting ieu masalah geus keracunan geus poha. Ge ti dieu tah. Ti dieu. Tuh, tapi jeung para aulia Allah, jeung para salafus shalih timbul ti dieu henteu maksud kos kitu supaya nyahueun ka Allah, supaya nyahueun ka surga, supaya nyahueun ka neraka. Ketika nyaritakeun surga nyanana ge hayang cet ka hate urang hayang. Ketika nyaritakeun neraka lantaran nu nyaritakeun sieun ka neraka, urang ge sieun milu ka neraka. Ketika nyaritakeun nyandung atuh hayang lantaran nu nyaritana ge hayang. Tuh, wow jogeuna emang hayang jasa meureun. Allahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul alamin. Ala eling sanya tetep ka Gusti Allah al khalqu wal gadamel wal amru jeung marentah secara mutlak dadamelan nang Allah, secara mutlak parentah teh nang Allah. Nu bisa ngadamel salian Allah. Nu bisa marentah salian Allah. Ngadamel jeung parentah mutlak nu Allah. Dua alam, alam khalqu, alam amru eta kakarek sakelumit. Ketika diteruskeun nyaritakeun alam khalqu anasirul arbaah, urang teh katutupan ku unsur-unsur sehingga ruh teu muncul. Ketika ulang nyaritakeun alam amri ruhani kahalangan ku jasad, ieulah dek diberesan kurang. Saha nu ngaberesanana? Guru mursyid. Sebab nyanalah nu nyahueun si ieu kos kieu berarti aya panyakit etan, si ieu kos kitu aya panyakit etan, si ieu kieu aya panyakit etan. Panyakit eta lah deuk dipiceunan, deuk dibersihan. Percis kos dokter dibawakeun pasien. Tah, periksa oh, ieu mah lambung, dokter meriksa deui. Oh, ieu mah jantung, dokter ieu mah. Oh, ya, engke bere lambung. Nah, lambung, obat lambung, jantung, obat jantung, paru-paru, obat paru-paru, obat mah dan lain sebagainya. Hanya dokter anu lihai nu nyahueun kana penyakit-penyakit pasien sehingga pasien hayang cager. Kitu keneh nu endek noriko. Ieu penyakit ieu, ieu penyakit ieu. Hanya jelema nu mursyid lah disebut guru mursyid nu nyahoeun penyakit-penyakit teh. Iyalah teu mudah, teu bisa seminggu dua minggu, sabulan dua bulan, setahun dua tahun. Lamun memang penyakitna bandel mah kan diopnam. Itu diopnam ieu penyakit teh ieu baku diopnam. Sagasa diopnam hasil scanning. Yo, cek dokter black. Operasi ieu mah pal-palan. Tanpa pal-palan ngomong pal-palan dokter antara apa yang hirup ulah gitu tuh dok. Iya di pal-palan sekian tidak ngejamin umur makan ada yang punya. Tapi kan kalau dibiarkan ya penyakitnya mandek di sini. Itu gene bertoriko. Opnam lantaran parah jasa ieu mah ieu. Tata dina duit Golkar aya, duit PDI aya di dieu, PKB aya, geus parah di dieu ngabaget di jerona. Ya mah kudu dioperasi ya mah cek dokter mursyid, operasi bae. Hah, mana peso? Bila perlu ya mah lain make peso, make ragaji. Iyalah ayatna Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Gusti Allah teh anu ngamilik seluruh alam, nu mangeranan seluruh alam, anu ngaropea seluruh alam, anu ngurus seluruh alam, nyanggakeun sadaya-daya pasrahkeun ka nu bogana. Ngendek dipasrahkeun teh kudu aya nu nungtun, nu nyahoeun nungtunna. Ieu budak dek dipasrahkeun ka Gusti Allah, cara pasrahna kumaha? Ieu tonton.
bere cara di mana geus jana mantep memeh pasrah ka Allah, pasrah heula ka nu nuntun. Nu mantap dina ilmu thariqah lamun teu paham didebat terus. Muhammadiyah ngadebat, masa sih harus nurut sama guru? Persis ngadebat, Wahabi ngadebat, wae kabeh ge ngadebat, tapi lamun nyana nyarita ti mimiti moal ngadebat. Oh deuk ka Allah ke bisa henteu? Henteu nuntun. Memehnya sorangan ke Allah, percaya heula kana nuntun. Ibarat urang endek ka Surabaya teu nyaho jalan, percayakeun bae heula kana nyaho jalan. Ka Jogja bae ka Jogja, batur rumah ngan 12 jam lantaran nyana mah teu nyaho jalan 24 jam. Teu nyaho jalan ka di Jogja, ka ditu Jogja urang hese tah asal datang we perapatan di Jogja. Ditu Jogja deui. Atuh kudu nama urang nu mendek jalan tengah bae, nu mendek jalan selatan bae. Ieu mah lain ke jalan selatan aya petunjuk Jogja ka tengah hadieu. Weh. Engke ka tengah urang aya deui petunjuk. Ieu Jogja atuh ka selatan deui. Batur mah kan 12 jam, bahkan aya anu 10 jam ka Jogja. Ieu mah 24 jam. Teu nyaho jalan. Untung teh datang kene. Aya nu geus datang ka Sidoarjo balik deui. Kunaon ya balik deui orang Jogja eueuh di Indonesia eueuh Jogja. Teu nyaho jalan. Kula kebaheula ka Jogja jeung nu nyaho jalan mah cepet bareng jeung Haji Kohbas 24 jam. Ingat beda kula lalakon bebeja ka almarhum ka Abah. Geus beres cak Abah teh lalagaan Abah mah eta. Atulah ulah kenceng-kenceng cenah kayak asal tukang baso eureun. Didinya kayak itu lapar dahar. Nyana mah bener bae teh Haji Kohbas. Atuh barang dek aya tukang baso eureun dititah ku Abah cenah. Jeuh. Lalagaan teu cenah urang ngabaso bae. Atuh datang ka ditu 24 jam. Orang lain gitu nyana mah maksudnya nanya jalan urang keur ngabaso nyana mah indit ka Jogja ka mana meureun nyana aya disebut teu nyaho jalan gengsi aya disebut nyaho pugu teu nyaho kos gitulah eta jelema teh teu nyaho bebelagaan nyaho aya keur carita dek ditungtun ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul masih kebal kene mun dicaritakeun tentang kajerona lila kene wallahu a'lam bissawab.